Assalamualaikum sampurasun pamirsa. Tepang deui sareng simkuring pun arga mada pratama. Nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna acara Warta Sunda. Di televisi kamamat pamirsa Awan TV, poe Kamis, kaping 2 November 2023, sejak kasanggakeun warta utama. Sasak kaca pecah di Degeong, Kompleks Hutan Pinus Lipakuwus, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rebo 25 Oktober 2023 di Telasan Turis. Dumasar kana keterangan setia, dina poe eta kejadian aya kira-kira 15 wisatawan anu manjang ka wewengkon wisata Sasak Kaca Geong. Dina 15 jalma ieu, 4 wisatawan nyandak selfie dina Sasak Kaca. 4 diantarana selfie di lokasi Sasak Kaca. 4 pengunjung anjog di tengah tetelat jembatan kaca geus patah serta lumangsung kacelakaan, cek setia. Tina 4 pengunjung anu jadi korban, 2 jalma murak serta bisanaan sasak. Hasilna posisi 2 pengunjung gumantung kana sasak. Tapi 2 jalma sanes murak, hiji maot, sareng nanu sanes luka, jelasna. Ngawalon kitu, Setia nyebutkeun nyieun PJ Bupati Banyumas geus ngadatangan para korban. Oge nyediakeun santunan langsung ka korban tatu sarta korban anu maot dina kasempatan nu sarua. Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno oge ngaturkeun belang sungkawa kana kajadian anu lumangsung di sabudeureun objek wisata Hutan Pinus Limpakuwus. Pariwisata Alam Leuweung Pinus Limpakuwus geus disertifikasi CHSE, Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, jeung Kelestarian Lingkungan. Tahun 2021 dina kategori objek wisata OKNA. Tapi kaduhung Sandiaga yen ayeuna pariwisata di Leuweung Pinus Limpakuwus teu acan diverifikasi deui. Rupina sakitu warta anu parantos tiada didugikeun ku simkuring kapeuyenan pamirsa sadaya. Atur nuhun. Sunda Jaya.